naon wae itu tak ka imah euy. Sudah. Awak, Naon? stop. Heula awak, heula. Tulungan heula ujang wa. Itu ka imah wae antur wae perlu euy. Rusuh lagi beri Wah, lagi. sudah mah tulungan wa. Udah kurung aja mau ojek lah, jeung ujang mah gampang. Ayo, Ojek 10.000 lah. 10.000. Besok. Besok berapa? Nah, giliran tengah duit pada kolot ya. Ampun, aing euy. Itu atuh. Aing ojek mah wah hayu. Rusuh. Ngomong 10.000. Oh ya ngopi. Tangkap wa. Di dieu mana? Nah, dia deket pisan geus. Ini ampun deket ge ah. Sok 10.000 nya. 10.000 lah. Ampun. Ya tah, pulangan 10.000. Da gua mah teh nyekelan duit pisan gua pamulangan lagi. Terus kumaha ujang teh nyaho 10.000 tadi lagi janjian ge. Jangan sakit atuh. Kumaha? Kan jadi tuh kade sabalik 10.000. Tah enak ujang dulu jeung gua balik di kade tuh. Jadi gua punah teboga hutang ka ujang. Jadi impasnya. Bener sih wae. Ya, Pisan gitu mah. sok ayo naik deui. Jadi meh teu kudu dipulangan. Sok, dar. Ya wan-wannya. Pintar. Jadi gua teboga hutang ka ilaing. Lah, ampun nanti tadi atuh ngomong tah. Terus lah dia. Kayak nah jadi balik di kadieu wa pan punya rekatan wae. Nah, kadieu. Kapan tadi teman mikeun duit 20.000. Tadi tuh gua pulangna. Gua teboga duit pisan. Terus yang balik di kade jadi pas gua jadi punah teboga hutang ka maneh. nah, euy asanya liuran kieu kumaha. Aya teh mah sayangnya wah pikiran we ka maneh pokona mah. Pokos ojek gua pas we. Ngaur dirasa dasar wawa bedul ini ampun pisan kamu duit tadi